rongsok ember soek ke kenceng bolong lapungan itu deh kayak budak nih betulan tuh. Nah kebeneran sia ada anak yang ngeluti kene katu yang si halus kene ya anyar mah henteu teh aing nang dirongsokan tapi halus kene nya aing mah teu baretah marake sepatu teh lah riba ieu mah epis Mang Komeng handapna mun dihakan mah halus sia aing mere kasia ieu teh sepatu sita dihakan ku aing gua aing karunya kasia sita pakai sepatu ieu sekolah ieu cuma kekeh aing mere karunya kasia sia mah malah ngaledek ka aing sita dihakan wae ieu nya aing embung sita dihakan wae mah hak Mang Komeng lain bisa dihakan ke Mang Komeng iya amun hakna diganti halus nya aing sugan teh sita dihakan ku aing keur mah mere sia mah ngaledek ka aing aing geus lapar pakai jo timbal ya lumayan darah mumpung si pian gua ongko bos rongsokan tapi nimbal warteg loba yes ya ngirit bos kieu teh padahal mah awewe di mah gerendeng wae bisi ulah geus nimbal cenah daripada meuli di warteg randa malulu cenah dek sieunan di cokot randa aing meureunnan aing biraku mau ngajingjing sakieu mani aing nek nyokotan rongsokan deui kan sejen paling di dieu udah we di pagar heula ulah mangan kemana-mana nya cicing mah di dieu tungguan pagar weh angge rongsokan euy bawa har longsokan aing eueuh ieu di dieu di pagar sanu nyokot nya siapa tuh ditungguan pagar goblok gimana nya ya paling tangan Gan ada asa-asa tuh aing asa sawawuh plastik juga rongsokan aing gua yang digandungan tadi di pagar saya menang nyokot di dulu di pagar lain oke urang menang neangan wah ilok heeh aing asa sawawuh ya wadahna gantungan gua yang di eta non di pagar aing teh ngadinya teh har geuning teh aing teh anu nyokot juga iya yo nu aing nu urang ieu mah dia eta mah nu aing pokona mah nu urang nu aing yo nu urang ya nu aing yo Mang Komeng tanya bunji teh Gan, naon nampo Mang Komeng teh teu nyaho aing ngarek melak kadu yo anu melakna lah. Ya lamun amrok cenah ka dieu we yo, ka kebon gitu aing nuan di kebon. Main teu ngarongsok. Terus sok layang koloyong wae da kosi lang layan pegat mah mah. Jalan amprok bejaan nya. Cenah ka dieu we ku aing tungan di kebon, kopi aya kitu nang di kebon mah. tuh aing gawe rongsok Korea mah aing karyang teh mana-mana ge gawe naon nya urang ayeuna aja kira-kira menghasilkan duit langsung gede we gitu teh anaknya juga nate Mang Komeng belum ngapain teu ngarongsok gua aing per Korea ngarongsok nage duit beak modal beak barang eueuh tah kabeneran Mang Komeng bapak nean Mang Komeng di melak kadu beres kali itu we cenah kemana ka kebon oh nya hayo tuh di mana ayeuna bapak mana di kebon nungguan di kebon cenah ayo urang susulan Mang Komeng sorangan we ka kebon Mang urang dek ulin aing sorangan ka ditu kabona buka sebuah na ulin teh di isuk ketika puting itu sebuah ulin teh nam kebon mana sih nande kebon mana tuh lega dah sawah lega kebon lega aing nangan kebon kan di mana ya teh kapanggi-panggi pian mah ulin diantar langsung ka bepana kira ku aing kudu gorowokan kebon lain yuk hungkul udah
Coba teh ya. Aduh, goblok, pager ngalangan aja. Bontas teh. Goblok. Di mana dia mengang teh? Aing kok ditajong. Iya kebon anu balana mah teh kebon manehna. Tapi ka mana nya? Goblok. Video pasti ya di kebon bala. Ai kita melakadu mah saja nang sacarang wang di babadan da. Tah, Kepian dari talata. Aya naon melak naon kadu naon nya? Oh, hari pang melakukan kado yo ngan baralaken yo. Anu sia kayak di babadola ieu yo. Diplakan we. Tah melakna carana kumaha rek pake tangkal na Ulah pakai tangkalna, pakai sikina. Siki. Heeh. Tah, kayak mun tas anu si babad urang bakalna jarakna sakumaha tah mang tangkalna. Ulah pakai tanggal jarak, bala tanggal jarak mah. Lamun bawang pakai tanggal jarak teu naon. Kumaha sih? Aing nanyakeun jarakna baraha berarti sabaraha meter ya? Ieu mah tanggal jarak di belak. Sebenarnya amang rek melak tangkal kadu apa rek melak tanggal jarak ieu? Tanggal kado, Meng. Lamun ayeuna di pelakan tanggal jarak kena bala. Oh. Ngan sabaraha meter jarakna ieu, Mang? Kira-kirana. Ulah pakai tanggal jarak. Nu salah apa mangang nu salah sih? Aing batur heuh jarak meterna. Heuh jarakna mang jarakna sabaraha meter ieu jarak melak kadu teh ieu. Ieu meureunnan mun misalkan 3 meter, mun 2 meter, 2 meter gitu, Mang. Sia mah di bejaan ulah pakai tanggal jarak, bala tanggal jarak mah melakna pakai kado doang. Tadi gitu. Kadu ya. Kadu ieu teh ieu meureunnan. Engke teh ieu mun geus tang teh kurang dipelakan kadu ieu. Tang teh kudu baraha meter ya, 1 meter atau 2 meter atau kilometeran gitu jarakna teh gitu. Ah sia mah ngeyel, Meng. Batur melakna tanggal kado. Entong pakai tanggal jarak, bala tanggal jarak mah. Kenal Mang. Aing ngargoli, Meng. Sebenarnya menang ya. Naon nek eta naon ngaranna teh nyoel. Heeh. Ngeluhur tuh. Dasan rong neangan ka bengkel eueuh ka imah eueuh. Urang rek curhat ya. Curhat naon dewa sia. Aduh bingung urang Mang ieu. Awe nu kamari teh telah teh reuneuh dieuna teh 2 bulan. 2 bulan hayang ditanggung jawab ku urang. Indungna teh setujuan euy. Awena keukeuh hayang dikawinna ku urang. Oh, kalau nanti setujuan ya. Heeh. Ya aweuna hayang dikawin ya. Awena yang dikawin bingung pan. Hanya sia teh diulinan wae teuran. Ya santeuna Mang ucing atuh dibere pindang. Sanu embung atuh moal nolak ieu Mang. Sia daek henteu ngawinna. Nya daek teh daek sih ngawin mah kan. Ieu kan kolotna teh setujuan, urang bingung jeung teh pan. Nya sabar ya, Meng. Geus serahkeun anu di luhur teh mah. Amun urang nek dipayan ge ku calon mitoha teh kembali we sabar. Heeh. Ya, Mau anu di luhur we. Naon ka urang-urang ngantur henteu ngosah henteu ka urang wae nu di luhur we cenah.